Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berpandai sareng abdi Mida Wulansari, guru pembimbing literasi di SD Negeri Bagung Tilu Kecamatan Ciparai. Kangge tantangan literasi sasih Juni nyaeta kedah nge-review buku dijantenkeun dongeng basa Sunda. Abdi nyandak ceritana tina buku Cerita Rakyat Seri Legenda dari Sumatera. Anu disusun ku Dr. Andes Valentino Barus, wedalan PT Lestari Kirana Tama, anu sadayana aya 53 halaman. Tah ku abdi dicandak subjudul anu Danau Toba. Tena ku abdi bade dibacakeun dongengna ngeunaan Danau Toba. Zaman baheula kacaritakeun aya hiji patani anu getol pisan digawe di kebonna anu kacida lega. Biasana sanggeus digawe di kebon, patani eta mandi di walungan bari ngalalau. Hiji poe manehna gura-giru ka walungan ningali bubu anu saacana geus dipasangkeun di sisi walungan. Manehna bungah kacida ningali di jero bubu eta geus aya hiji lauk emas anu gede pisan. Bari haharelingan ku manehna lauk eta dibawa balik. Bari nyiapkeun sagala rupa pikeun nyieun beuleum lauk emas. Nalika rek dikeureut eta lauk manehna leuwas. Nadenge lauk eta bisa ngomong. Tuluy lauk eta ngomong ngalengis menta ulah dipaehan. Saurna, kuring teh titisan putri. Kuring kersa dikawin asal anjeun ulah bebeja ka sasaha ngeunaan asal usul kuring. Si patani eta nu geus lila hirup sorangan tungtungna satuju kana syarat anu diberekeun ku lauk tadi. Teu hilang di dina lauk anu aya di hareupeuna lobah jadi hiji awewe anu geulis pisan. Tantu si patani eta ngarasa bungah. Teu lila di dinya sababaraha taun manehna ngabogaan hiji budak lalaki. Tapi budak eta ngabogaan sifat anu goreng. Induna tetep sabar, tetep mikanana ka eta budak. Tidinya budak eta jeung salakina putri tadi teu nyahoeun yen putri teh boga hiji kasaktian nyaeta putri biasa nyimpen batu di jero boboko. Tah ulah waka dibuka saacan waktuna. Oke, batu eta bakal robah jadi tuangan anu ngeunah. Tuluy si budak eta lapar, kakaratak ka jero dapur ningali boboko, dibuka teh naon isina ngan batu hunkul, tuluy ditutup deui. Tah tidinya kasaktian putri jadi leungit, teu bisa deui ngamunculkeun dahareun ngeunah ti jero boboko. Putri teu nyahoeun, manehna nitah budakna pikeun nganteuran eta boboko ka bapakna anu aya di kebon. Bari ku kulutus eta budak indit nganteuran dahareun pikeun bapakna. Sanggeus nepi di kebon, ku bapakna dibuka eta boboko. Ku manggihan di jerona mung aya batu hungkul. Anjeunna ngambek. Tuluy nyebut ka budakna, dasar budak lauk emas. Tidinya budakna sieun, luas, lumpat balik ka indungna. Bari ngabejakeun naon kajadian nu geus aya di kebon. Indungna nyeri hate kacida lantaran salakina geus jalin janji. Tidinya manehna ceuri. Sapopoe hujan gede teu eureun-eureun. Tungtungna daratan di kampung eta sakabehna kakeueum ku cai. Beuki lila eta cai beuki nambahan. Putri tungtungna luncat ke jero cai balik deui jadi lauk emas. Tah kukiwari daratan eta berubah anu di kawanoh nyaeta ngaranna Danau Toba. Sakitu carita anu biasa kapihatur. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.